Neng, geus tong dicengcerikan. Urang teh meureun geus teu jodoh. Teh sebenarnya mah masih bogoh keneh kan Neng. Cuman teh teu kuat, Neng masuk ngegel. Tuh pipi sararawek digegel ku Neng. Kopeh beak ku Neng digayeman lamun sok marah. Mana Neng mah lamun diajak kondangan sok hitut bae. Hajupan hitut Neng mah bau beton nangka. Geus ge atuh, urang teh meureun geus teu bisa diteruskeun ieu hubungan. Sok mangga siaran bae. Mah geus teu kuat diolokan ku bararudak boga kebogoh doang sireum rarangge. Tukang ngegel Neng mah. Geus lah, hampura. Kebal-kebal beusi di Dracula ku Neng mah. Geus, assalamualaikum. Ulah cerita